Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma dina poean nahsyuruhum dikumpulkeun ku kami jalma-jalma jami'an sakabehna nu maot ti heula nu naot paneuri anu iman Islam anu kafir anu musyrik anu munafik sadayana jin Islam jin kafir jin korin jeung sajabana makhluk Allah anu dihisab anu bakal menang hisaban dikumpulkeun di padang mahsyar jami'an sakabehna makhluk Allah anu dipiwarang ibadah jegesna jin jeung manusia. Suma tuluy nakulu kami ngadawuh saur Allah lilladzina kajaba jama asyraku anu malusrik makanakum tegesna di tempat ieu anjeun kabeh antum anjeun wasyurakaakum jeung pamusyrikan anjeun jeung berhala-berhala anjeun patung pamusyrikan sajana keris buli-buli sajabana pamusyrikan anjeun tah di dieu ngumpul aya kabeh saterasna fajayyalna tuluy dipisahkeun ku kami saur Allah bainahum di antara manehanana ari nu mukmin nu muslim nu taat ka Allah mah ditempatkeunana misah di tempat anu sejuk anu pinuh ku kaindahan seger dina naungan anu ieuh beda deui jeung anu kafir anu musyrik anu mungkar eta ditempatkeunana di tempat nu kacida panasna dipisahkeun bainahum jadi tepi ka kakeueum cenah geuning ku kesangna bawaning ku panas. Wakola jeung nyarita saha surakaahum pamusyrikan maranehanana makuntum henteu ari bukti anjeun iyana ka kami saur eta patung tak budun ibadah jadi maranehan patung teh tiasa nyarios engke mah pamusyrikan teh cenah naha make ibadah ka kami da kami mah henteu patut disembah ku anjeun. Hakikatna mah anjeun teh lain nyembah patung tapi nyembah setan. Taku kituna maranehna bicara. Kami mah teu pernah disembah teu patut mung acan disembah ceuk patung teh nyarios engke mah tiasaeun. Fakafa mangka cukup billahi ka Gusti Allah syahidan. Syahida teh nu nyaksikeun bainana di antara abdi sadayana wa bainakum jeung di antara anjeun kabeh. Disaksikeun engke mah mana nu salah mana nu bener katingali pisan ingkuna sanyana bukti ari abdi sadayana an ibadatikum kana sesembahan anjeun lagofilin lalai kana nyembah salah nyembah jadi saur patung teh cenah da abdi mah nahabet disembah sedangkan abdi mah teu bisa walakaya boro-boro bisa nyapaatan ngan abdi keur di dunya ceuk patung teu bisa nyarita rek nolakna teu bisa bergerak da jijieunana eta mah patungna jadi engke mah patung-patung sembahan pamusyrikan sajen ge nyarita jiga urang biasa saterasna huna tetah di dieu lika pikeun anjeun tablu bakal ngarasakeun tablu teh kullu nafsin setiap jiwa masing-masing ma aslafat naon anu dipigawe di dunia na berbuat baik pasti ganjaranna di padang mahsyar meunang ieuh ngan lamun di dunyana berbuat doraka ka Allah pasti panasna nu luar biasa waraddu jeung dibalikeun ilallahi ka Gusti Allah maulahum panyalindungan anjeun haqi anu sabener-benerna tah panyalindungan anu sabenerna mah Gusti Allah Subhanahu wa taala lain berhala sesembahan eta teh hakikatna mah nyembah setan lain nyembah berhala ieu eta mah da patung mah dijarieun wadola jeung lenyap hilang leungit anhum ti maranehanana eta berhala waktu harita sabab teu bisa nulungan boro-boro nyapaatan makanu naon perkara
kanu anu bukti yaftaruna nu kumaranehanana dijijieun yaftaruna teh dijieun nyen patung dibentuk kieu terus disembah, nyen keris dibentuk kieu pajar teh aya kekuatan, padahal eta teh teu aya kekuatan kecuali kekuatan jin ti bangsa setan anu nyieun musyrik urang, padahal kekuatan mah teu aya, dasarna ge ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan eta mah batu ujian pikeun jalma-jalma supaya tergelincir ku setan kana jurang kahinaan, jadi kana jurang kapamusyrikan. Tah kituna kade bisa terpedaya ku buli-buli, ku isim, ku keris, ku nyembah anu sejen, nyembah patung, nyembah berhala, eta teh hakikat nama nyembah setan. Sabab mun teh mah patung baheula di dunia bisa nyarita pasti mungen manehna teh disembah kitu, sabab teu patut kaula mah disembah ceuk eta patung. Kaula mah teu bisa walakaya dijieun ku anjeun tina taneuh, dijieun ku anjeun tina batu jeung sajabana. Mudah-mudahan urang sadayana ulah tergelincir, ulah terpikat ku gemerlap dunya sehingga terjerumus kana pamusyrikan. Hatur nuhun mugi aya manfaatna, barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.